ujug-ujug aya nu ngomong kieu ka urang teh, emang kikituan sakali di video teh cenah emang menang duit. Si urang teh ukur senyum we hungkul baelah nya loba dedengean teuing teu ngarugikeun batur ieu. Ieu ge urang teh keur ngeurihkeun beas kana wadahna ai pek dironelan geuning dak da tadina manehna teh sare eta. Ujug-ujug hudang teh hayang ngobok-ngobok wadah beas ai di bedol teh geuninganan kalah ceurik jaba diaur-aur teh ku urang teh dipulungan dewe da balik deui kana carita nu tadi dak da batur ge meureunnan sameme sarukses teh kuas jiga urang heula nya nu nonton oge saeutik tuluy teh nu komenna oge saeutik meureunnan mimilikan ari masalah eta. Urang mah nya aya nu nonton we syukur henteu we keun bae da piraku sugan ai digawean wae mah unggal poe meureunnan eueuh perubahan Gusti Allah oge meureunnan moal pahili mere milik rejeki teh. Geuninganan ti bangeusikeun beas ieu teh kalah ka diadatan urang teh teu kuat coba hayang seuri da lucu beungeutna teh geuninganan joba bajuna teh ditalian da lahak eta teh dak. Cek urang teh kop bae atuh bari dipulungan ku urang teh dak da lebar keur mapamali cenah geuninganan nyongorok beas teh nya.